Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 5A, B, C sareng D patepang deui sareng Ibu Siti Maryam dina pangajaran pangrumat bahasa Sunda. Dina pangajaran ayeuna urang diajar panyungsi basa. Nu kahiji nyaeta rupa-rupa kaulinan atau macam-macam permainan. Tengetan ieu kalimah. Jajampanaan mangrupa kaulinan anu niru-niru jalma anu keur ngagotong jalma atawa barang make jampana. Jadi jajampanaan atau keranda-kerandaan merupakan permainan yang meniru seseorang yang sedang menggotong atau membawa barang menggunakan jampana. Kecap jajampanaan kaasup kana ngaran kaulinan barudak. Jadi kata jajampanaan masuk ke dalam nama permainan anak-anak. Rea keneh ngaran kaulinan barudak sejena. Jadi masih banyak nama permainan anak-anak yang lainnya. Di dieu aya ngaran-ngaran kaulinan barudak. Pek tengetan serta apalkeun ngaran-ngaran kaulinan barudak di handap ieu. Jadi di sini ada nama-nama permainan anak-anak. Silahkan kalian ingat dan hafalkan nama-nama permainan di bawah ini. Luka hiji aya alung boyong, kadua aya babangkongan, katilu babandringan, kaopat cicinaan, kalima dodombaan, aya jablak panto, aya kukudaan, pakaleng-kaleng agung, sasalimpetan, jeung ujing puntang. Mangga ayeuna ku hidep, tengetan serta pilarian kumaha cara ngamainkeunna. Materi kedua nyaeta kecap barang atau kata benda. Mangga titenan contoh kalimah ieu di handap. Asep keur medar langlayangan di Tegalan. Asep sedang bermain layang-layang di lapangan. Kecap Asep jeung langlayangan kaasup kana kecap barang. Jadi kata Asep dan kata layang-layang termasuk ke dalam kata benda. Apa itu kata benda? Kecap barang nyaeta kecap nu nuduhkeun barang atawa ngaran anu dianggap barang. Jadi kata benda yaitu kata yang menunjukkan benda atau nama yang dianggap benda. Loba pisan kecap barang teh contohna wae ngaran barang nu biasa aya di jero imah, di sakola, di jalan, di pabrik, di kelas, di dapur, sesebutan jalma, sasatoan jeung sajabana. Jadi masih banyak nama atau kata benda. Contohnya saja nama benda yang biasa ada di dalam rumah, ada di sekolah, di jalan, di pabrik, di kelas, di dapur, dan lain-lain. Tataan ngaran barang di handap ieu. Perhatikan nama benda di bawah ini. Nomor hiji nu aya di jero imah atau yang ada di dalam rumah. Nyaeta aya meja, kursi, ember, radio, televisi, kulkas, kipas angin, lemari, jeung sajabana. Jadi yang ada di dalam rumah ada meja, kursi, ember, radio, televisi, kulkas, kipas angin, lemari, dan yang lainnya. Nu kadua nu aya di jero sakola atau yang ada di dalam sekolah, yaitu aya meja, kursi, guru, murid-murid, kepala sekolah, bor itu papan tulis, kemudian kapur, pamupus atau penghapus, laptop, komputer, mesin ketik, jeung sajabana atau dan yang lainnya. Nu katilu nu aya di jalan atau yang ada di jalan. Seperti aya mobil, beca, sapeda, delman, jalma-jalma, jeung sajabana. Salajengna nyaeta ngaran barang nu aya di pabrik tas atau nama benda yang ada di pabrik tas. Contohna kulit, lem, paku, palu, kantong plastik, dus, seleting, kancing, jeung sajabana atau yang lainnya. Teras nu aya di dapur, contohna katel. Katel itu seperti panci untuk menanak nasi. Aya kompor gas, hawu atau tungku, suluh atau kayu, cangkir, ember, centong atau cukil, magic jar, sendok, jeung sajabana. Teras sesebutan jalma, contohna bapak, ibu, mama, nini atau nenek, aki atau kakek, paman, bibi, uwa, tentara, polisi atau polisi, dokter, karyawan, jeung sajabana atau yang lainnya.
Teras ngaran sasatoan, contohna aya ucing atau kucing, gajah, cakcak atau cicak, sireum atau semut, hileud atau ulat, orai atau ular, kuya atau kura-kura, monyet jeung sajabana. Ayeuna di dieu aya pancen hidup atanapi tugas nyaeta ngalarapkeun kecap barang. Tinggal halaman 5. Nyaeta lengkepan kalimah-kalimah dihandap ku kecap benda nu aya di kotak anu tos disadiakeun. Jadi lengkapi kalimat di bawah ini dengan kata benda yang sudah disediakan. Mangga gawekeun sing taliti, teras asupkeun kecap-kecapna dina pertanyaan anu aya di kaca atanapi halaman 5. Sekian ti Ibu, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.